Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Geus 4 kali dinasa tahun ieu Ambu Isah indungna Titin diajakan ngalih. Malah geus ti tahun tukang keneh tapi oleh tekersaeun melang tuda bumen-bumen ngan kadua rencang bari yuswa geus 70-an. Ari diajak teh ku Titin bet aya-aya bae alasanana pajah imah taya nunungguan dina ayana oge moal apik siga nu bogana. Bari diimplik-implik kekembangan di pakarangan kudu dicebor unggal isuk jeung sore. Ditambahan deui ku lauk di balong jeung hayam taya nu maraban. Malah 3 bulan ka tukang mah sasauranana teh cenah puguh nu rek ngabajong lauk geus mimiti daratang kitu. Bari jeung apan bulan hareup teh rek panen emak kudu nyaksian ngaduakeun pare. Kitu alasanana Ambu Isah indungna Titin teh unggal-unggal diajak ngalih ka Jakarta. Mitra kaum dangu tekalis ku dicariosan sawah bisa dipercayakeun ka Mang Mad Soleh pamager sari nu katitenan tiba heula setiap pisan ka keluarga. Teu ka keluarga Ambu Isah teh. Mitra Ambu Isah indungna Titin sanajan geus aya yuswa oge salirana kaasup jagjag masih tiasa keneh angkat-angkatan ngarori sawah jeung kebon deui bari ngurus balong teu kawas kolot-kolot nu sejena anjeunna mah estu tara kersa ngalalentuk calik sameubleu teh lain bebenjon. Sadi dinten teh aya bae nu dipidamelna komo dina ngurus pepelakan jeung kekembangan di pakarangan mah estu ning tara ngandalkeun batur ari lain macul jeung ngagotongan gemuk mah. Maraban lauk deui nu sering ku anjeunna teh resep saurna upami ningali tinggu dibegna nila jeung emas oge gurame nu keur ngahakanan bungkil jeung daun gedang nu dialung-alungkeun ka balong. Mitra kaum dangu Maisah rada digegejeg ngalih teh ku Titin peda hariwang bisi aya nanaon. Maklum sabada dikantunkeun ku bapana teh Titin jadi karunya kanu jadi indung bisi kareseleun tapi angger kekeh wae indungna teh palai bumen-bumen nyalira bae tekersa calik di putra. Ayeuna
nu ngarencang nganana Nyi Irah incu Mang Mad Soleh. Duka kunaon asa betah-betah teuing di lembur teh. Rajen angkat-angkatan ngalayad putra jeung putuna tara kersa lami eta teh. Malah sok kayid heula lamun parengrek sababaraha dinten Maisah di panganjanganana. Biasana antara 3 nepi ka 5 dinten oge geus palai dijajab mulih deui ka lemburna. Mitra kaum dangu, putra Maisah teh aya 3, titin bungsuna, hiji-hijina awewe nu umurna ayeuna geus nincak tengah tubuh, kurang leuwih 43 tahunan. Geus rumah tangga kabeh oge malancar ninggalkeun lembur. Kang Pandi di Lampung, ari Kang Ujang di Surabaya, titin minangka numpang deketna teh di Jakarta. Ngumbara geus rada lila nuturkeun nu jadi salakina boga anak sapasang, panggedena awewe kelas 3 SMP, nu lalaki kelas 5 SD. Sawatara waktu ka tukang mah kungsi kaderewasan basa nampa telepon teh Nyi Irah majar indungna geus saminggu teu damang. Mimitina mah cenah basa mulih ti kebon kahujanan, terus nyenyepan bari jeung nyebret salirana, sanajan bari jeung omat-omatan ka Nyi Irah ulah ngabejaan sasaha. Da moal lila oge cager saurna, tapi Nyi Irah hariwangeun sabab panasna teu rarep-rarep. Atuh terus bae nelpon ka Titin di Jakarta bari nyarita. Bu Titin, hapunten pisan, ulah disaurkeun abdi nu nelpon ya Bu, bilih ibu sepuh bendu ka abdi. Cek Nyi Irah. Nyarah heug, ke ibunya langka ditu, hariwang, ari panasna teu turun-turun mah bisi DBD. Tembal Titin bari tuluy nganhunkeun. Mitra kaum dangu isukna kenceling Titin indit sorangan ka lembur. Hariwang bisi katarajang demam berdarah. Singkat carita, menang 10 poe Titin tutunggon teh malah kungsi dibawa ka dokter sagala di puskesmas kecamatan. Alhamdulillah sanes demam berdarah Bu, cek dokter ka Titin sanggeus papariksa. Ieu mah ukur pilek biasa, nanging kumargi tos aya Yuswa tangtos karaosna rada parna. Kitu saurna, regreg tas kitu mah Titin teh. Tah basa keur tutunggon teh kakara kabuka rusiahna. Kunaon sababna indungna teu kersa dicandak ngalih teh? Mimiti nama sanggeus rada damang diraneh sangkan kersa titirah di Jakarta, nanging tak kersa. Insya Allah moal naon mamah Nyai, ukur tinggal mama Yuna sakedeng deui gejag-jag deui geura saurna. Ngedenge kitu tegueh bae Titin teh.
tegue hate titin teh boa-boa aya keteraos ti manehna sakulawarga. Pangna tekersa bae diajak ngalih teh. Mun nya teh tada teuing dosana titin kanu jadi indung. Atuh terus bae dilelekan bari ngobrol mapai. Bari ngobrol malapah gedang maksud teh mitra punten. Punten mak. Abdi teh paur gaduh cadeka. Nu matak teraos ka mak. Boh ti abdi atanapi ti dulur-dulur abdi. Lugi ka mak teu karasa diajak ngalih. Mun leres teh duh mah hapunten pisan ab. Cek titin bari dari data kebaca carita. Hariwang pisan mun aya kateraos ti manehna jeung sadudulur ka anjeunna teh. Henteu nyai, tong nyarita kitu. Saurna motong kalimah. Mama insyaallah Melungbang Timur taya reuk maleuk ka sakabeh anak genan. Malah nganuhunkeun pisan kana kanyaah jeung kahema nyai sadulur. Mitra kaum dangu nguping kitu dina hate titin asa nambahan dosa. Rumasa geus sudon ka kolot siga nu tiasa naguh hatena. Yang bisi boga sangkaan kawas bieu kieu atuh sabenerna mah ari kudu dicaritakeun mah. Sanggeus ngahulang sajongjongan anjeunna nyambung sasawuranana. Nyai oge apa nyaho? Mama ti bareto unggal dahar kudu bae aya angeun herang daun kelor. Teu meunang henteu kudu aya angeun herang daun kelor. Mun teu kitu bakal hese dahar. Kawang-wang bakal hese neangan di kota mah. Moal kawas di dieu tuh apan di pakarangan hareup aya satangkal. Di tukangan dapur oge aya. Malah di kebun oge boga 2 tangkal. Meunang ngahajam melak eta teh. Garomplok sakitu unggal poe di ala oge. Tah eta sabenerna mah pangna mah hoream ninggalkeun lembur teh. Mitra alhamdulillah cek titin na jero hatena. Geuning lain aya keteraos, lain aya kateraos ti para putrana. Pangna teker saincah ti lembur teh si horeng si mana horeng daun kelor lantaranana mah. Dasanyana atuh. Ti bareto oge kasaksian ku titin sorangan, makna mah unggal tuang oge kedah bae aya angeun herang daun kelor. Nyanding teu kalis rencang sangu sejana ngabarak. Malah kungsi ngadenge dongeng ti Nyi Irah. Basa titin bareto nganjang ka lembur, sakali mangsa cenah rek tuang pisan heg angeun kelor suwung tina meja makan. Nada teu cios atuh tuangna teh. Anjeunna miwarang Nyi Irah ngaladaun kelor ti buruan. Terus upres diangeun herang ku nyalira. Sanggeus asa kakarak berak tuang. Ah ibu, abdi teh harita hilap ngadamel. Mani isin abdi teh bu, cek Nyi Irah. Mitra kaum dangu rumasa titin oge kana ti koro jeung letahna. Lain teu beuki kana angeun kelor teh. Ngan ari unggal poe teuing mah ngajagrag nu aya jadi bosen. Tepati beda sabenerna mah ti angeun herang daun katuk. Malah leuwih empuk. Ngan angeun daun kelor mah rada leueur saeutik. Tah pikeun titin mah leueurna nu nambahan teu pati rawog kana angeun daun kelor teh. Umur mangga kahatur asal tetep bareng hiji jeung anu dipicinta bisa runtut rawuh. Upami kedah paturai langkung sae
cek Titin ka indungna dibareng ku hate anu bungangang. Daleres asana tos lami pisan emak. Ari tuang teh kedah aya bayangan kelor. Ti kawitan iraha eta teh mak. Cek Titin tumanya deui kanu jadi indung. Ti barang indung pupus mimitina mah. Ti barang nini Titin maot. Waler anjeuna sanggeus ngahuleng rada lila. Panjang dongengna eta mah. Panjang. Engke ari geus salse nyaritakeunana mah. Ih matak penasaran atuh mak. Cek Titin tapi teu papanjangan. Mitra kaum dangu basa Titin dipapageun ku Kang Husen salakina. Bari mawa budak dua anana, Maisah tetep teu keresaheun di haturan titirah teh. Cacak diolok ku incu-incuna oge eta teh angger mugen. Peutingna barabat Titin ngadongeng ka salakina bapana budak perkara angeun herang daun kelor nu ngalantarankeun indungna teu kersa diajak ngalih teh. Atuh gampang atuh eta mah. Aya solusina keke di imah we urang badamikeun. Cek Kang Husen sanggeus ngahulang sakedeung. Mitra kaum dangu isukna basa Titin sakulawarga pamitan pok Maisah sasawuran. Geus jag-jag ieu nyai mama. Insyaallah moal nanaon mama. Ucen Cenah Kakang Husen nyebutna teh Ucen. apan aya Nyi Irah nu ngabaturan ulah salempang. Jung berek marulang mah kacip tadi mah bakal loba beresun. Sanggeus ditinggalkeun tutunggon salila-lila nuhun geus dilalongok. Atuh geus kitu mah Titin teu bisa majar kumaha. Mitra singkat cerita sawatara poe sanggeus Titin aya di imahna di Jakarta der Kang Husen nyeun lombang di pakarangan hareup hiji tukangeun dapur dua. Basa ditanya rek melak naon pok Kang Husen ngawalon. Arek melak kasedep mitoha. Pokna bari seuri. Terus poe mingguna isuk-isuk indit sorangan kana mobil. Balikna diiringkeun ku pick up pinuh ngakut tatangkalan. Horeng tangkal kelor lobana 3 masing-masing jangkungna kira-kira 1 meter. Tangkalna kaciri bebeng daunna gomplok ari akarna dibungkus karung ngabenggul. Di mana eta teh Pak? Menang mesen. Pesen di mana? Eta ti dinas pertamanan. Walona. Basa ditanya ku Titin menang binih kelor ti mana, malah cenah nu mawana oge pagawe di dinya. Sinas sakalian mantuan melak. Atuh teu dilakeun deui. Sabari dibantuan kuduaan nu mawa tangkal tea. Kang Husen melakeun tangkal kelor dina lombang nu geus aya meunang ngawuran ku pupuk.
3 poe sakali cenah rek diroris ku pagawe dinas tea nepi ka nya jadi. Enggak sampai 3 bulan ditanggung numbuh, Bu. Daunnya bakalan rimbun. Lagian kalau sering dipotongin pucuknya bakalan lebih subur. Oh, tapi itu mah nanti aja kalau udah numbuhnya mantap. Cek salah saurang nu melakna. Basa ditanya ku Titin, "Iraha bisa diala dauna?" hati nu mati mungkaran janji nete hate bebenek tepung harita. Mitra kaum dangu, bener bae sanggeus sabulan tangkal kelor teh jadi tur sehat. Sanajan mimiti namah kungsi lalayu dauna, malah bulan kadua mah beki montok tur gomplok bae dauna teh. Tuh nya, cek apa gitu burung jadi. Upacara memetik daun pertama mah kudu kuma nyalira. Cek Kang Husen bari seuri. Satuju cenah mitra cek barudak nu 2 meh bareng. Ngadenge kitu Titin mah bungah bae nu aya. Basane tenan salaki na geten kami toha. Singkat carita, bulan katiluna bring weh sarerea kalembur, mapageun emak rek upacara memetik daun pertama. Tapi orokaya kawasasari Maisah teh anggar tekersaeun ngiring. Tapi sanggeus diobrolan ku Kang Husen, yen di imah geus boga 3 tangkal kelor nu geus bisa dipipit dauna. Maisah bangun nu penasaran. Manya Ucen. Leres mah sok teu percaya mah hayu urang ka ditu ka Jakarta. Apan sakurang-kurang na kudu 1 tahun. Karek daunna bisa diala. Atuh geuwat bae diterangkeun ku Kang Husen. Prak-prakan melakna bari dicariosan. Tingali bae heula kumaha manawi ka mana. Sareng sanes bade ngajak ngalih. Ucen mah ieu mah etang-etang ngabarokahan abdi sanak bojo mah. Semon ku sumpingna mah karorompok. Mitra kaum dangu, anak-anakna nu 2 oge milu ngarojong ngolo ngahaminan. Alhamdulillah negosiasi barudak jeung bapana teh sukses. Maisah akhirna bisa kabandang ka Jakarta. Nyi Irah hidang mahanan angeun herang daun kelor sapalastik. Mangga ieu tos damelkeun ku abdi. Sabrakeun pilih sesah di ditu. Pokna bari seuri. Singkat carita teka kocapkeun di jalana
Sanggeus nepi ka imah di Jakarta barang jurut oge Maisah ngadegwe sajongjongan mah. Bari imut ningali tangkal kelor nu marontod di pakarangan. Komo basa dikaleng ku dua putu nama ka pakarangan tukang. Katingali anjeunna sugema ningali sapasang tangkal kelor pendek tapi geus garomplok dauna. Isukna isuk-isuk memeh barudak ka sakola jeung bapana ka kantor. Upacara pemetikan pertama daun kelor dilaksanakeun dina suasana ager-ageran. Titin basa ningali rarai Maisah mani marah mai bingah teu boleh ngagarantes dina jero hatena. Aduh nuhun Gusti, abdi sakola warga tos ngabingahan manah indung. Sanaos mengukur sakecret tina kasih na ka abdi sadudulur. Cenah alhamdulillah 3 minggu lilana Maisah aya di Jakarta nate memeh mundut dijajab mulih deui. Surprise tur rekor dina lilana nganjang mah eta teh. Kontrak didongengkeun ka Kang Pandi jeung Kang Ujang. Sinana nurutan melak tangkal kelor keur pamikatna. Cek Titin na jero hatena. Kabeneran deui gaduh rencang teh urang dinya. Urang Jakarta Betawi Medok empok timeh ngaranna teh. Manehna nyaritakeun yen di lembur nama cenah geus biasa daun kelor teh dipasak. Salian ti diangeun herang teh bisa oge diurab, dilodeh jadi campuran opor jeung gule jeung pasakan sejena. Malah buahna nu masih ngora jeung kembangna oge bisa didahar. Bari prak deui nyieun kaolahan make bahan tina kelor. Atuh indungna teh katingali bingaheun pisan. Tuangna manis seueur. Nemahan Mitra kaum dangu tah harita basa Maisah keur adalami aya di Jakarta di imah Titin. Anjeunna ngariwayatkeun pangna ari tuang kedah bae aya angeun herang daun kelor nyanding teh. Nini Inggum tina ningrum jeung Aki Sastra. Aki Sastra bumina teu pati jauh ti bumi emak jeung bapak. Sanajan misah lembur aranjeunna teh ibu Rama emak. Nini Aki Nyai si emak ayeuna sabada di kantun ku apa. Nini Inggum teh teu kersa dicandak ngalisa bumi sareng emak. Untungna teh unggal waktu bisa dilayat lantaran bumina teu pati jauh. Kasepuhnakeun basa teu damang nu pangakhirna. Nini Inggum teu kersa barang tuang. Nuang bubur ukur 1 sendok 2 sendok oge geus nyebat seubeuh. Tah hiji waktu basa emang ngalayan Nini Inggum sasauran kieu. Tadi isuk-isuk emak teh ujug-ujug roy hayang dahar jeung angeun herang daun kelor. Mawanya mun isah ka dieu. Atuh isukna emak sumping deui nyandak angeun herang daun kelor. Alhamdulillah kersaeun tuang. Saya bubur samangkok dikuah angeun herang daun kelor. Cek Maisah ngadongengkeun lalakona nyelang renghap heula sakedeung teu lila geus pok deui cacarita. Aya raos cenah nuhun Isah cek emak. Isukan nyandak deui nya saurna. Sabada tuang atuh emak baku nyandak angeun herang deui nya
nyandak angan herang daun kelor dewa ngalayat nini teh tah tidinya mangsa sabada nyarengan apa nepangan sobatna basa bade ngalih ka kota emak terus ngalayat nini lat bae lali teu ngadamel heula angan daun kelor candakeun kasampak nini teh keur kulam ari tuangeun ngabarak keneh aya urut-urut atas tuang teker saun tuang bu saurna ngatosan angan herang cadak ibu cek rencangna kama angan herang kenging abdi mah teu dituang cenah nya cek rencangna bari ngaharewas kama nyai eta mah asa naon boahan jakalna teu nyelang heula nyieun angan herang kelor mameh ka ditu Maisah pamenteuna alum basa ngadongengkeun soal eta. Atuh basa nini gugah teh teras bae masa sadu tenan aon cum cek nini heuh nu ucu sok diencum-encum mah teh isukan bae ari teu kaburu mah kitu saurna nini kumaha dituangan bubur menang 2 sendok tos mundut liren tah isukna emak gesat-gesut kadamel angeun herang daun kelor bari ngahaja diraos-raos sanggeus rada rengse gawat dicandak ka bumi nini nyampak teh di bumi nini geus seueur jalmi nini diriung-riung ku tetangga jeung wargi nu aya sabudeureun bumi lantaran teu emut-emut kira 10 menitan cenah mameh emak sumping nurek nyusulan emak gerek jung pisan harita teh cek rencangna sabada anjeunna netapan duha kira-kira jam 7:30 mimiti teh emutna teh atuh terus bae ngawartosan tetangga jeung baraya nu teu jauh ti bumina tah sanggeus emut deui pok nini teh ngaharewos hayang nginum saurna oro kahayangan lebet 2 sendok leutik cai asak herang teras netep emak surti enggal ngawadahan bubur dicampuran angeun herang candakna ngan 2 sendok lebetna teh terus kautahkeun deui kitu deui basa dileutan Cisusu haneut kalah kabesekan geus teu bisa asupna naon encu cenah masih hayang oge teu bisa asup tungguan bae cenah mah tong dijauhan saurna bari ngaharewos ka emak tah barang jang rengsena dan lohor nini inggum ngantun Maisah nyelang deui ngarenghap celila pok deui cumarita sanggeus matang puluh emak niat dina hate rek ngahaja mun bisa madar angeun herang daun kelor unggal poe itung-itung neruskan karesep indung jeung nyumpunan kapalaina memeh pupus bari sakalian hadiah ka jenat indung bapa saur Maisah bari murageun cisoca paingan atuh memeh tuang teh masuk siga anu ngahulang heula aaosan mun kitu mah cek titin bari ngusapan ping-ping indungna tah kitu nyai pangna emak unggal dahar kudu bae aya angeun herang daun kelor teh saurna mungkas riwayatna
Mitra kaum dangu, alhamdulillah setahun ti harita akhirna mah Maisah kersa disambat calik di Imah Titin di Jakarta. Sanggeus nyirah bebeja rek imah-imah, luyuk jeung kasapukan sarereha. Bumi Maisah nu aya di lembur dieusian ku Nyisari sakulawarga. Bibina Titin adina Maisah anu bungsu, atuh pakaya diurus Mang Mad Soleh. Mitra kaum dangu dina yuswa ngagayuh 80 tahunan, Maisah ngantunkeun dipundut kuno kawasa. Alhamdulillah Titin sekolah warga kasinugrahan bisa segemblang ngurus nu jadi indung nepi ka mulihna karamatullah. Tapi anehna sanggeus Maisah pupus giliran Titin ayeuna nu jadi beuki kana angeun herang daun kelor teh. Duka kunaon Titin oge teu manggih pijawabeunana padahal sasat teu beuki bareto mah. Cinta anjeun aku mantapna emutan mending asih keterengesna medah tina sanubari wilujeng angkat junjunan nu ngagpai hiut manis. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok Disambat, nu muji, dihormat, anu ngijik, dilelewe, anu haan, dibisobat.